Matak Al-Kahfi mah semi dongengna teh, semi goib semi johir gitu. Siga tadi make aya jelema jeung sare salima 708 tahun bari jeung teras hirup kitu nya. Tamatak diterangkeun dina surat Al-Kahfi teh. Aya dongeng ieu keur maneh wow gitu tah sareng Gusti Allah teh. Henteu jeung Gusti Allah teh. Wow keneh ngagilirkeun panon poe ti wetan ka kunoan. Menakjubkan keneh ngurunkeun hujan. Takjub keneh ngahirupan orok. Nah kamu maneh gitu kuno kieu teh wah kitu tah sareng Gusti Allah. Nah kamu betwah ku kajadian aya jelema disarikeun 308 tahun. Nah henteu wah kitu lamun nyieun jelema. Nah henteu wah kitu lamun nurunkeun hujan. Tah bila sok tapakuran. Naon sababna jelema sok wah kanu kajadian nu ka teh. Apaan teu tepung jeung pangeran. Dalam tepung jeung pangeran manuwah teh ningali orok. Dalam untos tepung jeung pangeran manuwah teh ningali hujan. Dawah mah lamun ningali gempa gitu kan. Tamatak dina Al-Kahfi disebatkeun. Nah betwah cek Allah teh. Ngadengi kabar aya jelema disarikeun 308 tahun teh. Nah ari gunung henteu wah keur maneh. Tah maksana ieu tapakuraneun. Da jalmi teh sok resep kanu aheng gitu. Pansuur jami nu ti soledat gara-gara ngudag-ngudag kahengan gitu ya. Padahal mah ieu teu aya nu ngeleuwihan ahengna pangeran urang. Talamun berakidah yang benar mah gitunya disarikeun 308 tahun teh henteu aheng gitu. Da aheng keneh ningali Allah nyiptakeun orok dan jero beuteung gitu ya. Da aheng keneh Gusti Allah nulungsurkeun cai ti langit. Da aheng keneh Gusti Allah ngeundeukkeun alam dunia ku gempa. Eta mah aheng gitu ya. Da disarikeun mah naon ahengna tah ieu teh perlu kita pakuran. Aya teh dina surat Al-Kahfi teh disindir jalmi teh kitu.